إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق. Seorang santri sejati adalah seorang santri pertama yang punya cita, nuka dua menjaga citra, yang ketiga cinta, betul. Yang pertama cita, yang kedua citra, yang ketiga ada etata cinta terhadap pedek mah, betul tidak? Bukaiji santri mesti punya cita, dari sekarang mesti punya cita-cita. Ente jadi apa nanti 20 tahun yang akan datang? Para santri, para pemuda pada umumnya, syubhanul yaum rijalul qad al-kasal la yut'imul asal. Pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya madu. Maka hidup santri. Dia nusana hidup santri. Hidup naon ya teh? Hidup dibagi joget. Alhamdulillah ya Rabbil. Mesti punya cita-cita. Nuka dua mesti menjaga citra, jaga nama baik pondok pesantren Yayasan Al-Hidayah, betul tidak? Sampai akhir hayat kita. Jangan pernah mengecewakan guru-guru tercinta kita. Guru mengharapkan Anda menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ulah nepi ka kalakah jadi tukang mabok, tukang tarok, tukang ngapedal, tali anarok, tukang nyolokan liang gelos udah dicolokan gitu. Yang ketiga, mudah-mudahan santri punya cinta. Ibu-ibu boga cinta teh, Bu? Ibu-ibu paling dia punya cinta, Bu? Bapak-bapak kado cinta? Wahai tukang sound system yang sedang melamun, ada ya ayah laler capluk wedi disuguhan cah. Setiap manusia yang hadir pada malam yang berbahagia ini, Bapak dan Ramil, saya sendiri, mudah-mudahan semuanya daya sanis karena sebab dorongan cinta. Beres teh? Ustaz cenah cinta ka saha? Cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Tanpa cinta mustahil kita hadir. Tanpa cinta mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggerakkan hati saya, pikiran jisim kuring, jasad jisim kuring. Da ieu mangan saukur jasad hungkul, tapi ku sabab qalbu ku Allah dientepkeun cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini ngumpul bareng bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung apalagi dibacakan sholawat atau sholawat itu aja. Sholawat dibacakan, terus Quran dilantunkan, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas ngadau salasatun tahta dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan manusia di hari kiamat kelak nanti, maka 3 golongan manusia tersebut akan senantiasa mendapatkan perlindungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antaranya? Man aktsara alayya salatan, jalma-jalma keur waktu di alam dunia sok resep maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Alhamdulillah ya Rasulullah salamun coba suaranya ya Rasulullah salamun ya Allah ya Allah ya Allah
Yang kompak dong kalau cinta Nabi. 1, 2, 3. Nasi ibu mah dedengnya nanti lai. Atau eta mah lirikna lagu Jablay. Lai, panggil aku. Kemudian Jablay aja ngomong aku sah. So bareng-bareng yang kompak. Kalau cinta sama Nabi, sholawat senantiasa kita dengungkan pada malam ini. Laras deh. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wa atfatayati. Rada pabelit ya neng. Alhamdulillahirabbil aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jalma-jalma di akhiratna, di hari kiamat kelak nanti, mereka akan senantiasa dekat dengan Rasul. Mereka akan senantiasa amat sangat dicintai Rasul, amat sangat dibanggakan oleh Rasul. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan. Golongan jalma pada waktu di alam dunia, mereka membasahi lisannya dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ieu mah kana ngalagu meni ararapal. Coba soti sholawat apaan tuh, coba ibu-ibu teruskan. As-salatu was jadi kadinya. As-salatu was ieu sholawat lamun urang hoyong saengana angkat haji sareng umroh, amin. Namanya sholawat idrakiyah. Saya ijazahkan untuk semuanya, bareng-bareng yuk baca. Nu apal. As-salatu was alaika ya sayyidi. Terus 1, 2, 3 singeunaan suarana. Ai suara Pak Ustad alus goreng patut. Nu ngomong goreng patut sia congean. Alus goreng patut. Hanya sok ikuti. As-salatu kumaha cenah cinta ka Rasul. Coba ikan lagu. Dengarlarku suara hati ini memanggil. Aduh, tadi ini ibu-ibu ngalagu Noah namamu. Apa ari kana ngalagu mau lagu TikTok mah kalau ada makanan. Kalau siapa yang apa? Mangga lag pasya kaki itu sopan suasia tong gitu kaki aing mah kajengan Ahmadi mangga geratuan ajengan Ahmadi sareng mastaka cuek tetapna cuek meuni mastaka. Mudah-mudahan balik di mahanan cuek. Alhamdulillahirabbil. Kalau nyanyi antum lancar fasihat. Kenapa? Kamu ngaku cinta kepada Rasul. I love you full ya Rasulullah. Is my prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best king of the king. Yes. Tepuk tangan atuh. Para cisle ini juga japati. Ini sholawat. Yang kedua, siapa di antaranya? Man aktsara alayya sholatan. Yang kedua, man ahya sunnati. Orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijamin yang menghidupkan sunnah Nabi di hari kiamat kelak nanti, maka mereka akan senantiasa mendapatkan perlindungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang kabeh bakal mah badan pun tak berharga, sesaat ditinggal. Tak gini anak istri tercinta, tak sudi lagi halus atau kata larang menikah kata larang jurumiah jeung Alfia, betul tidak? Anak istri tercinta tidak sanggup untuk menemani kita bakal mati, kita bakal menghadap Allah, kita bakal berkumpul di hari kiamat kelak nanti. Apa yang bisa kita harapkan? Masya Allah,
tiada lain dan tiada bukan amal soleh kita ketika hidup di dunia. As you have sown, so shall you reap. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Macam ngomongna as in kana khairan. Sekarang dua tiga. Fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Oh, apa nanti tungtungan ron rindrun. Iya, yang namanya kita nanti di hari kiamat tergantung amal-amalan kita. Leres deh. Sadayana makhluk nu ngariung dia bakal maut sadayana leres. Munduran maut dikuburkeun dina jero naon? Tanu diluhureun, tanu gigireun, tanu belah kiri kita, tanu kabeh nu hadir bakal balik ka mana? Ka imah. Sana ngomong kana tanu, nu ngomong kana tanu sia bawa ririwa eta. Pancan modar beureuh. Kita belum mati, mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Anu keur nagok jang geus pinuh can gara buburu banjur. Dasar santri mah hadir teh hari ieu. Baheula inget we ke leutik pan kitu. Bari ngalagu qala Muhammadun wa maliki ulah sok ngalamun mikiran Ahmadi, mikiran Kang Dedi, Kang Ahmadi kapungkur. Eta teh santri favorit acengan teh loba nu hararayan. Sarua jeung wing sarua. Alhamdulillahirabbil. Kapan doakan acengan mudah-mudahan masyaallah si panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, tempat ujian bagi kita. Gening dunia teh ujian, nu beunghar pelit di dieu rogi lamun hartana teh ditasarufkeun jang peringatan rajaban leres. Ada di Cikakak aya jelema beunghar tapi pelit. Aya di Cikakak aya wah. Amit-amit ke acara Isra Mi'raj untuk syiar Islam di Al Hidayah aya nyumbang 10 juta. Oh, 5 juta. Oh, 500 ribu. Oh, 50 ribu. Aya 5 ribu perak. Beli rame tamanya. Lu goceng. Lu ceban. Anu boban. Lu teu mere. Goblok. Terus rumah apa ya wae. Acengan hanya fasilitator akhirat leres. Acengan kiai para santri hanya fasilitator akhirat untuk mengantarkan kita semua menuju keridhaan Allah, menuju gerbang surga. Makanya wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, tempat ujian bagi kita. Dunia zaman, akhirat selamat. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, bapak dandim, si panjang umur, bapak RW, bapak Jokowi, bahkan si panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Banser juga tagoni apa mau tinggi sarua. Betul tidak? Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Makanya alhamdulillah yang penting ayeuna urang ngempelkeun amalan nya mudah-mudahan we nu hadir kabeh kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Ilmu luhur cantang tu para jamaah nyalametkeun urang. Lamun eta ilmu teu meunang ridho ti Allah, harta nu brujit di juru brok dipantos si jabri di bibir si jamrong di kolong lubak di kebon lebak teu kalebau. Cantang tu bisa nyalametkeun urang ayeuna dunia akhirat. Kalau harta teu aya dina ridhona Allah Subhanahu, jabatan sekalipun, presiden sekalipun, lamun teu aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala, cantang tu eta jabatan bisa nganterkeun maranehanana kana surga Allah. Setuju? Setuju tidak? Momentum tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktualisasi nilai ibadah salat dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ibadah, mengaktualisasikan ibadah bukan hanya teori saja.
Santri meskipun santri yuk santri cuk santri teh hadirin kita mesti rajin berjamaah. Ini santri negara berjamaah. Itu nun agok sok berjamaah tara. Oh sok tara. Ulah ieu mah malam tabligh akbar. As-salatu khairun minan naum. Matrong kokal kalama Ustaz cenah hari ibu di mana atuh salatna ibu mah di bumi we tapi bangunkan suami untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Setuju? Ulah ieu mah salakina sarwana salakina waktu datang subuh teh ditema aku pamajikanana mitona ngilu ngenong sarua apa kira-kira maju moal bangunkan suami. Khairun nisa imra'atun tu'inu zawja 'alal akhirah. Perempuan yang salihah adalah perempuan yang senantiasa mendorong suaminya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau biarkan suamimu kerek. Ulah ieu mah diantep hudangkeun, osok dihudangkeun tara. Cicing ibu-ibu jawab ya ibu-ibu, sok dihudangkeun tara. Nih baru salah kican. Atuh entong. Geus boga ilmu kakarangnya insyaallah kege nyampeurkeun gampang hayang model lalaki model kumaha lamun ente hei perempuan cara walfiah bener daras teh Pak Ustaz ge Allah yang menangkeun awewe anu geulis beunghar anu pinter alhamdulillah menang teu nya atuh encan nya alhamdulillah ibu-ibu mesti bangunkan suami. Setuju Bu? Dicium ditajong terus sopan ngahudangkeun pamaksa lagi nggak boleh. Itu perempuan yang tidak punya adab dan akhlak ataupun attitude sopan santun, tidak punya haven't behavioral yes kata budak lieureun ieu PNL Ustaz apa itu PNL pena pemuda enang nongtot lena lehoan. Jangan santai be, jangan semenang joget ieu. Bangunkan suami dengan kasih sayang. Betul apa Banser? Cium. Kira-kira salaki udang moal. Nu udangan nu luhur nu handap. Nepi ka kajadian budak lagi langsung hudang daruas ningali bapakna. Hudang bari ngomong kieu, aya juig. Bapak naruas mana jang juigna? Bapak tuyun juig eueuh. Padahal mah bapak udah bangunkan suami dengan kasih sayang. Ya, ayo bangun sayang. Ya, coba bantuan tuh. Cicing cara licing wae nyeri hati atuh bantuan geus capek. 1 2 3. Gitu. Bangunkan suami. Ya, ayo bangun sayang. Insya Allah kan sakinya mama berjamaah laras ayah. Kalau ayah berjamaah kata para kiai, maka insya Allah bukan hanya kita keluarga yang akan selamat daripada siksaan azab kefakiran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda berkata dalam hadis kursinya yang terdapat dalam kitab Mukhtar hadis riwayat Imam Abi Hurairah, inni lahimmu bi ahlil ardi adaban fa idza nazzartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar sarraftu adaban anhum. Ayah insyaallah namun ayah rajin melangkahkan ayeuna dua kakinya menuju masjid, maka kita akan selamat dari musibah, selamat daripada bahaya, selamat daripada bencana, selamat daripada kefakiran. Pun demikian warga pun akan selamat semuanya. Kampung bakal barokah kalau masjidnya penuh dengan berjamaah. Hidup berjamaah. Kita namang santri juga barengan jeung Pak Ustaz. Berjamaah. Yes. Sok bantuan untuk Pak Ustaz cenah. Berjamaah. Yes. Ngaji. Yes. Hafal alfiah. Jamu jawame. Yes. Bagus. Tahu budak leutik aja ngaji. Yes. Yes. Bagus. Ibu-ibu yes. Bagus. Nutrisari. Yes. Intisari. Yes. No. Intisari teh siapa teh? Yang terkena mabok,
Jablay. Kata siya nu gondrong Jablay, yes. Jablay. No, aya di dia di Cikakak Jablay aya. Aya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya. Alhamdulillah di demanya. Amin amin amin. Ulang ya, Jablay. No, janda. Aduh. Kata aki-aki ge yes yes yes. Terusan janda. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini kan aktualisasi nilai ibadah. Ibadah sholat. Ustaz kok sholatnya nggak ada zakat di sini di judulnya, nggak ada puasa, nggak ada apa lagi. Yang lainnya ibadah yang lain, tapi sholat. As-sholatu imaduddin. Coba bareng 1, 2, 3. Sok santri nu alus sorana bantuan aku. Bisa nanya tiga tidak beri duit mana itu. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Salatnya benar, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya pun benar. Salatnya benar, zakatnya pun insya Allah benar. Salatnya benar, insya Allah disiplin waktunya pun benar. Salatnya benar, bla 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 bla. Nanti saya jelaskan di depan. Tilu, amalan yang akan menyebabkan kita dijauhkan daripada azab Allah. Kalau amalan ini kita amalkan di satu kampung. Sebab ayeuna usul musibah. Saur Kanjeng Rasul, ieu hadis qudsi, lafadznya dari Rasul, maknanya dari Allah. Kaula saur Allah, ayeuna sengaja rek niat nurunkeun ayeuna azab, nurunkeun siksa, nurunkeun penyakit, nurunkeun wabah. Tapi ketika saya melihat di kampung tersebut ada 3 golongan manusia yang mengamalkan 3 golongan ini. Nuka hiji ummari buyuti, masjid-masjidnya penuh dengan berjamaah. Nuka 2 wal mutahabbina bi, masih banyak orang yang mencintai kau. Yang ketiga wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah. Loba jalma-jalma minta istighfar ka Gusti Allah, merasa bahwa dirinya penuh dengan noda dan dosa. Insyaallah ya jika kak selamat tina musibah. Amin. Nuka hiji nuka hiji nyolong nuka dasar mangsa nuka hiji ummari boyote mun di kampung masjidna geus pinuh ku berjamaah. Halo ai masjid paling dia paling mana paling dia paling mana masjid Jami masjid Jami musola kira-kira lamun datang waktu subuh gede teuing leutik teuing eta masjid gede teuing kamarana nu sianana. Hah? Terus ibu meni somprat malolor. Nama pan loba jelema generasi Bahsuri bener ya, Bu? Bangun tidur lagi. Bangun lagi. Bangun. Tidur lagi. Wal maju ajudan jadi santri beti sare mah. Beres dah. Ibu-ibu, bapak-bapak moal maju bisnis lamun bagi sare mah. Ummari boyote, musibah pun dijauhkan selama masjid penuh ku berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz saya mau tanya, boleh? Apa pertanyaannya? Kenapa Rasul diisra dan diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa bukan dari hotel ke hotel, bukan dari rumah ke rumah, lain di bumi ke bumi, lain di tajuk, lain di bumi panggung teh? Bumi panggung teh? Saung ke saung, bukan dari hotel ke hotel, bukan. Kenapa Rasul dari masjid ke masjid? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa? Jawabanana kusabab ieu teh nandakeun yen ieu teh isyarat pikeun urang sadayana nu gumelar di alam dunia, urang teh kudu cinta masjid. Kudu cinta naon cenah? Kudu cinta naon? Kudu cinta naon? Jangan sampai kalbu kita henteu muallaq bil masajid. Apalagi dalam riwayat yang lain, di antara golongan manusia 7 golongan nu bakal kenging perlindungan arsy Allah, di antawisna syabun. Mencana bo? Yang tarik. What is the meaning syabun? Syabun gosok, syabun colek, syabun pemuda.
nasya fi ibadatillah, pemuda anu senantiasa rajin ibadah. Model santri manggeus percaya kena ibadah mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Rajaban ibadah muludan musian masjid ngomean masjid modolan masjid haram jadah gitu modolan masjid ibadah. Nasyafna ibadatillah. Selanjutnya rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, pemuda bapak-bapak qalbuhu mu'allakun fil masajid, yang hatinya bergantung ke masjid, hatinya cinta ke masjid. Ini dia cara di Mekah, di Mekah mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika lulut yang kasedok jelema teh asup berjamaah teh ada di Cikakak kitu henteu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapring ka mana? Ka mana? Ka mana? Ada neng hati-hati ibu-ibu di parung kuda aya musola. Kumaha cenah musola na Ustaz? Eta muadzin adzan waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan beres ningali ka tukang eueuh keneh nu datang sugan bae di komatan madararatan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai tungtung nama manehna salat sorangan, salat subuh sorangan, beresna wiridan ngaji yasin beureun nunutan tunuh teu kuat jaba musim dingin seperti ini mah mudah kena ngantuknya bobo. Eta hudang-hudang di jero masjid si nu adan teh jam 8 isuk ningali mi kurung keneh adan deui jam 8 isuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira warga Dararatan moal rek salat rek nakol jelema nu adan dicarekan siap biak dekat eta nu ngaranna nu adan. Hei sia mane ngerakeun masjid, ngerakeun warga masyarakat, ngerakeun kiai, ngerakeun DKM jam 8 isuk modal kieu adanan an bisaan dibalikeun ku nu adan manis sia nu leuwih balagung mah tadi uing subuh adan teu datang komat oge ari ayeuna jam 8 isuk uing adan make Dararatan ngalulang we kabeh heueuh nya arera balali we. Insyaallah di lima muanya kompak. Alhamdulillahirabbil makanya sholat, tapi sholat yang seperti apa? Anu biasa ya sholat, nilai ibadah sholat dalam kehidupan sosial masyarakat bisa diaktualisasikan. Ibu naon cenah aktualisasi teh? Pak Ustadz cenah aktualisasi teh penerapan. Bener? Apa penerapan ibadah sholat? Ulah nepi ka sholat na sholat, rajin sholat, tapi sayang teu kaop ningali sendal batur dirampas bae. Aya nu kitu santri di dieu aya. Sholat na sholat tapi teu kaop ngan boga salempat anyar we manehna mah. Digana teh nu nagong gitu tuh. Aya santri anyar salempat anyar duduk. Betul. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sholat seperti apa? Yang senantiasa diperintahkan oleh Rasul, sholat yang bisa mewujudkan, yang bisa mengaktualisasikan nilai-nilai sosial yang tinggi di masyarakat. Dijawab oleh para jamaah rahimakumullah, sholatna anu khusyuk. Saudara, sholatna anu khusyuk. Hese babari sholat khusyuk. Hese babari. Allahu Akbar. Ari bibir mah maca Fatihah ngan qalbu inget kana duit 10.000 nu leungit. Allahu Akbar dina hatena teh gegeremet ka mana cenah duit 10.000. Dasana teh tadi kuing teh arek dibawa beulekeun kana rokok cenah memehna tapi rek masih kitu lah tapi bet kunaon dipariksa eueuh jigana teh mah budak ya dicokot teh bebeja. Allahu Akbar. Ada budak manggeus dibere jigana teh ku pamajikan jang beulit arasi. Eta tarasi dibawa kana salat. Nabi kabere salat inget kana duit 10.000. Assalamualaikum warahmatullah. Bari nepaktaran. Dipake wudunan jang rajaban. Saya salat susah tidak? Susah tidak? Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, dalam kitab Sirrul Asrar beliau membagi salat ada dua. Yang pertama ada salat syariat. Salat syariatnya salat geus punguh waktuna. Lohor, asar, maghrib, isya itu sholat syariat.
Yang kedua ada sholat tarekat. Bagaimana sholat tarekat? Sholatul qalbi, sholat hati anu mana eta tanpa mengenal waktu. Di mana wae urang ayana di luar daripada waktu sholat syariat, hati urang, kalbu urang senantiasa sholat. Bagaimana caranya? Ai zikrullah, nu dimaksud sholat hati nyaeta eling ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dina sholat makanya Pak, isyaratnya begini. Dan biasanya dalam sholat sebelum ayeuna berjamaah, sufafakum. Coba bareng. Ibu, cinta ibu. Jauh. Sufafakum fa inna taswiyatas saffi min itmamis shalah. Luruskan barisannya. Beres? Ulah cara banser hunkul, luruskan. Banser mah gagahnya. Ulah ieu maya santri. Mang santri? Iya. Santri makhluk ya. Siap ngaji? Siap. Siap ngapalkeun? Siap. Siap kawin? Siap. Aduh. Oh, mau anu jomblo mah didoakeun lah. Santri nu jomblo sing gugur laku amin. Nu pantarikna sia nu panjomblona. Sawu sopopakum, luruskan, rapatkan barisannya. Ya sunnah Rasul sebelum sholat. Mulai mendarawai sholat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tertib organisasi, tertibun nizam. Sebelum sholat ditertibkan dulu. Jangan sampai ada celah-celah kosong, karena itu bisa menyebabkan salah satu celah untuk kita, untuk setan menggoda manusia. Jadi eta, luruskan, rapatkan barisan. Beres gitu. Yang kedua selanjutnya apa? Setelah itu kemudian selanjutnya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hati orang didingi jeung niat. Bahkan Allahu Akbar, kalimat takbir mengisyaratkan tidak ada yang besar kecuali kebesaran Allah Subhanahu. Dunia kecil. Betul, jabatan alit, dunia kecil, jabatan kecil, kemudian dunia ini kecil, langit ini kecil, langit bumi kecil, yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentak ketika tos takbir Allahu Akbar, sholat yang khusyuk itu qalbunya senantiasa fokus menghadap Allah, eling ka Gusti Allah Subhanahu. Bade moal kitu, bade moal, bahkan al-maghfurlah almarhum Mama Khair Afandi, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, ketika beliau menulis salah satu kitabnya di antara bagaimana supaya sholat kita khusyuk, ahiji memeh sholat lamun kurang keur barang gawe, istirahatkan sejenak pekerjaan kita. Kemudian setelah istirahat barulah kita sholat. Nuka dua, qalbu urang lamun inget kana haliah dunia, ulah nepi ka ieu dunia dina hate kababawa keur waktu sholat. Fokus ka Allah. Asa babari. Ulah ieu mah pan lain keur sholat. Allahu Akbar. Ngadenge motor butut. Langsung pantoh. Tina inna sholati wa nusuki nu aya inna sujuki wa toyota wa apansa sia nusaha. Kira-kira cerek teh sholatna. Cerek teh. Iya, yang ketiga apa lagi? Nu katilo lamun urang beuteuh lapar saur Mama Khair, ketika kita mau sholat eusian heula ulah nepi ka waktu urang sholat inget kana kadahara. Jangan sampai urang keur waktu sholat inget kana kasrol anu tutung. Dahar heula aja. Tapi tong bareng-bareng teuing. Ada yang kejadian imam jeung makmum keur berjamaah, kabeneran di gigireuna tatangga ngagoreng asin. Allahu Akbar. Hilibir melewat erang-erang. Ieu seunit pedas saha nu ngagoreng bangun ngeunah jika lamun dicocol jeung sambal tarasi. Pede komo jeung peuting cikakaknya mantep manyos. Jika nanti sakalian we jeung ngaliwat bari ngeunah. Allahu Akbar. Allahu keur salat ingat kana kadahara. Aya deui jelema ina keur salat teh disunahkan mata kita memandang kana tempat sujud. Nu aya naon? Nu aya mamapai samping batur di absen. Allahu Akbar. Eta mah samping BHS asa boga urang ieu model kitu mah. Ieu mah Samarinda, ieu mah Gajah Tunduk, ngan hanya kal aing geuning eueuh merekan. Da make gamis uing mah. Iya. Makanya Mama Khair Afandi seperti itu. Sebelum sholat apa lagi? Warattilil Qur'an
warattilil Qur'ana tartila, bacaannya pun ditartilkan. Jadi ulah sadaek. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira euceut teh salatna. Euceut teh salatna. Kadang deui bulan Ramadan kade tong ngajujurung ibu-ibu bapak-bapak ka imam. Imam wayahna lah tong dilatui. Ibu-ibu bapak-bapak di dieu lamun berjamaah tarawih kira-kira resep di imaman kuna sakedeung kudu lila. Nu sakedeung nu lila. Nu sakedeung. Tapi kan dipesan imam-imam wayahna tong dilateuy tungtung teh pan imam teh kajurungkeun ari maca-maca al-kafirun pabelit manehna lieureun da kudu gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma battum. Iraha beres. Untung aya santri di tukang ngabejaan. Laras laku kumaha tur dia? Kurang kompak tur dia. Gitu. Diteruskan ku imam. Bener cek imam teh untung di bejaan. Alhamdulillah. Lakum dinukum waladdallin. Ngalulang kabeh amin. Atasnya salatna sareuri tah. Iya, makanya hebat ada al-hidayah. Kita doakan syubhanul yaum rijalul qaid. Al-hidayah melahirkan ustad-ustadah yang handal. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Doakan ku ibu-ibu ku bapak-bapaknya. Nyaha teh ibu-ibu ka santri. Nah bener. Nyaha teh ka santri. Nyaha mere. Nyaha teh ka kiai. Nyaha teh ka kiai. Nyaha naon? Gagabah pan sagala teh pada akhirnya mah urang mau ge urusan usaha. Koke yai di mandian koke, yai di kain kapanan dibungkus koke, yai di solatan koke, yai di hadiahan koke, yai di gopong ka makam koke yai. Sia nyiksa eta mah ka kiai ka makam ge digotong ditah kiai. Makanya doakeun kiai sing saloleh. Amin ya Allah ya sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah para ulama di dia. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya apa lagi supaya salat khusyuk selain tartil warattilil Qur'ana tartila? Maka para jamaah rahimakumullah, ketika salat hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka qalbu urang tong kaditu kadieu. Qalbu urang fokus sakali deui. Makana dikategorikan saur mama khair di antawis ayeuna golongan jalmi anu salat teh kahiji aya jalmi gofil. Kumaha cenah Ustaz jalmi anu gofil? Ari jalmi gofil teh para hadirin rahimakumullah, awakna mah madhab ka kiblat tapi qalbuna lalai ka kalayangan ka mana-mani. Ieu nu disebat salat anu gofil nu lalai. Saur Kiai Ahmadi diancam ku Allah kana neraka wel. Nauzu. Yang kedua ada salat apa lagi? Nu kadua anu disebut salat abid. Kumaha cenah ari salat abid? Salat abid itu jasadnya dia menghadap Allah, lisannya dia berucap, hatena qalbuna eling yen saestuna manehna keur salat. Eta salat abid, tapi masih dalam kategori salat khusyuk. Nu katilu aya salatnya eta mubtadi. Kumaha cenah salat mubtadi? Salat mubtadi mah qalbuna bisa nuturkeun kana bacaan salatna. Nu terakhir tingkatan paling tinggi salat ahli ma'rifat, salat arif. Salat arif mah manehna lain merasa yen dirina keur salat, tapi anjeunna keur merasa disolatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hatena qalbuna geus musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu. Hebat. Rek milih salat nu mana? Nu gofil, mubtadi, abid, arif. Rek milih nu mana, Bu? Nu terakhir, subhanallah, hatena geus jeung geus moncorong musyahadah karena kebesaran Allah luar biasa. Ini salat mendidik kita untuk disiplin dalam waktu ya. Makanya nilai sholat mesti diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada alasan lagi. Ulah ieu masalah kina keur nonton sinetron aya itu tuh di masjid geus andang gampang da karak adan ieu. Sok aya teh bapak-bapak kitu di dieu. Aya wah. Amin. Mamah gampang da karak adan ieu.
Telila Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Ayah geus qomat di masjid. Naon jawabna? Gampang da kara qomat ieu. Telila assalamualaikum warahmatullahi beres salat maghrib. Ayah kumaha cenah udah tiga. Cek tarik kodra tiga. Ayah ketika salakin model kitunya. Nah amit naudzubillah sumana. Oh subillah. Naon ari mama tuh di masjid maghrib geus beres salat berjamaah. Naon jawabanana? Wajah tanpa dosa mama. Gampang da salat maghrib mah isukan ge aya keneh. Gelo sia. Sok aya begitu aya. Aya we santri begitu aya. Aya we santri begitu aya. Waya nanya mun santri hese hudangna gampang bawa talqin bawa talqin. La ilaha illallah nyebut itu aya naon ieu teh. Sugan teh siapa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Apalagi momentum tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya disiplin dalam waktu, pun demikian disiplin dalam keimanan. Disiplin tina naon cenah? Disiplin tina naon? Disiplin dalam Rasul dalam perjalanan Isra menuju papah Kangjeng Rasul direncangan ku saha malaikat Jibril alaihissalam. Rasul ayeuna nuju hiber sareng buruk namina. Ketika Rasul di perjalanan tulami aya manggil-manggil ka Kangjeng Rasul sebelah kanan. Ya Muhammad. Adieu. Bantuan. Ya Muhammad. Lamun ngadangu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Muhammad. Oh gitu. Come here, pal. Please look me, don't ngeluh. Lihat saya. Rasul tidak menoleh sedikit pun, Pak. Rasul tetap pada tujuan utamanya, mendapatkan undangan dari Allah. Tulami ayat manggil-manggil dari sebelah kiri. Ya Muhammad. Hadir. Sudah dia. Kemana ya? Jawab. Ya Muhammad. Rasul tidak menoleh sedikit pun. Aku dukitu ibu-ibu ge lamun rek hadir ka pangajian tong loba luak le. Tong loba luak le. Mun ngaji, mun masantren tong kagoda ku lalaki neng. Lalaki tong ka kagoda ku awewe tong loba luak lieu. Ngan heueuh ayeuna mah da geuning kurang-kurang amapan pengaruh tina teknologi. Handphone, gadget, betul tidak? Banyak yang rumah tangga hancur gara-gara gadget. Banyak santri yang hancur masa depannya gara-gara. Ini bagian daripada tantangan keimanan di zaman globalisasi. Lamun hirup di globalisasi tanpa diimanisasi, maka terjerumus karena pola hidup goblokisasi. Bahaya. Makanya, neng jangan dulu megang-megang handphone, akang ujang-ujang. Hilangkan handphone, peganglah majmu, hafalkan alfiyah, hafalkan jurumiyah, supaya masa depan Anda tercapai dengan penuh sukses dan gemilang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ibu-ibu lamun hadir ngaji sok loba gogoda natara. Sok loba gogoda natara. Ustaz mati jam 7 geus gogorowan. Ibu-ibu perhatian, bantuan Pak Ustaz. Hari ini jangan pernah kau lupa, karena itu kewajiban. Pandita mah ku ibu-ibu jabat sanggup ka pangajian meureun jabat seseueun hukum jabat salaki penting ngompol. Kumaha cenah Ustaz ngajawabna? Hei Ustaz, hari ini aku kagak ngaji. Karena aku lagi katakan bisa nyuci kolor. Sebab malam ngompol 2. Menibukiannya 2 kali. Pan hese. Makanya bapak-bapak mah biasana obatnya untuk betah di pengajian. Wa ududun ba'dadaharin aula cisusuin wasamsuin bari. Mama Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'fannya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Beliau di alam barzahnya ada dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Almarhum Kiai Balap Muda, Mama Kiai Haji
alladzi lam yusama ismun aziman wa takriman. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak-bapak di dia diberi robot. Beri udun enggak? Sebab lamun jisim kuring tabli akar sok itu bapak-bapak teu ibu-ibu manyun usah kunaon cenah lamun tabli akar sok aya we nu manyun teu seri-seri acan dimungkinkeun kakeunaan ku dua penyakit kahiji nyeri huntu kadua gede hutangna. Tak didoakeun nu hadir ibu-ibunya anu gede hutang sing kudu lunas amin. Sing tarik amin. Lupang tarikna berarti gede naon? Tanagana. Hutang jeung hutang. Iya, para jamaah rahimakumullah. Rasul dipanggil-panggil, ya Muhammad. Rasul diuji, apalagi kita sebagai umatnya diuji. Diuji kusaha? Ya Jabrail, manhum ya Jabrail. Siapa yang senantiasa memanggil-manggil saya ya Jabrail? Dia tidak bosan-bosannya memanggil saya supaya saya menoleh kepadanya. Jawab malaikat Jibril, ya Muhammad. Tuhnya palalit si amit-amit. Ya tukang sound system kalah cici. Ya Muhammad. Lain ya Muhammad sallallahu alaihi. Ya Muhammad dijawab deh. Ya Muhammad sallallahu alaihi. Ya Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasul. Ya Imam al-Anbiya wal Mursalin. Ya Khatimal Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi. Ya Muhammad hum da'watul Yahudi wa hum da'watul Nasara. Yang manggil-manggil sebelah kananmu adalah panggilan Yahudi, yang manggil-manggil sebelah kirimu adalah panggilan Nasrani. Jikalau kau menoleh sedikit pun saja, maka sesungguhnya umatmu akan jadi Yahudi, umatmu akan jadi Nasrani. Rasul tidak pernah ayeuna menoleh sedikit pun. Ia contoh jang urang meneng santri, mang santri, ibu-ibu, bapak-bapak dalam kebaikan pasti senantiasa banyak ujiannya, godaannya. Leres dah. Insyaallah tapi neng mun urang ujang lulus tina ujian jadi santri ibu-ibu, lulus ujian rajin ngajinya, bapak-bapak rajin berjamaahnya. Insyaallah. Rakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang-senang, wah senang dahulu, susah-susah, baru kemudian dimana bersenang-senang. Udah gitu. Kalau kita berjuang dulu, susah-susah dahulu, payah-payah dahulu, kerjaan dahulu, maka insyaallah wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah bakal mapadinan maghfirah, ajran azima, pahala yang besar, ajran azima, syafaat akan Allah berikan bikin jalma-jalma yang senantiasa berusaha istiqomah, punya high loyalty, loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad contohnya tulami Nabi Muhammad menuju papa kieu ibu bapak ningali aja golongan jalmi nu aneh kumaha cenah ustad golongan jalmi nu aneh ngabebet-bebet sirahna nepi ka beulah ana batu aneh. Rasul tumaros ya Jabrail, ada apa ya Rasul? Manhum ya Jibril, siapa mereka yang bertingkah laku aneh ya Jibril ketika di dunia? Siapa mereka Jibril? Bebetkeun sirana sorangan kana buatu buadak nepi ka beulah bencar geus pae hirupkeun deui, geus hirup paehan deui katuan atuh geus pae, geus hirup, geus hirup, geus pae. Nah anu kitunya geus pae dihirupan deui, geus hirup di paehan deui. Heuh eta. Nah make bet seuri si Bu Haji. Kan pagawean ibu-ibu eta mah meureun. Ngahurungkeun kompor, gasih sok sumudon. Teu mana non ago ka mana eueuh teh. Makanya ibu-ibu mah makhluk yang hebat kusabab naon ka hiji bisa ngahirupkeun anu paeh maehan anu hirup. Nu kadua ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang berani menghadapi kematian. Leres. So, naon cenah Pak Ustad ngalahirkeun? Neng kade kulunya anu jantan sepuh, masantren kudu jujur, orang tua berjibaku berkorban ngabiayaan kurang belan hulu dijieun. Aduh ini apa? Bolo dijian, soko oge
jadi jian hari teh kalakuan dikobong dengan molor deh eta teh sarua jeung uniko usaha nipu kolor kumaha cenah sing tarik tu tiga pengalaman baheula we di molor ya teh alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, bangsa keluarkan suaranya supaya dapat pahala. Oh diam aja sariawannya. Cicing wae sia mau dibere jomet. Ya Rasulullah. Heula dicontohan heula. Menit tahan aja baraya teh teruskeun terus. Lanjut. Terus. Emangnya Pak Ustaz tukang parkir terus. Ya Rasulullah, ya Nabi. Satu, dua, tiga. Lakasya antal murtajam yauman ishbalana ya habib Allahumma salli wa sallim wa barik ya Muhammad sallallahu alaihi alladzina tatasaqalu rusum an sholatil maktubah. Mereka yang senantiasa ngabebet siranan dikabelah dihirupkan deui yazukul adab supaya merasakan siksa yang besar yang diberikan Allah. Daya sanes golongan jalma keur waktu di alam dunia berat sirahna pikeun sujud menghadap Allah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Padahal orang yang sholatnya istiqamah, orang yang sholatnya khusyuk, jaminan dari Allah. Nukaiji wasta'inu bis-sabri. Eta ayatna. Wasta'inu kudu minta tolong anjeun ka Gusti Allah bis-sabri dengan sabar wa salat dan salat. Kenapa salat dan sabar menjadi salah satu media untuk meminta pertolongan pikeun saha? Pikeun jalma anu salatna salat khusyuk. Sebab disalib loba jalma sholat nama tapi sayang prestasinya sudah didapat. Sholat nama tapi bisnisnya jatuh bangun. Kenapa kemudian dia sholat tapi sholatnya tidak berpengaruh kepada attitude-nya, akhlaknya? Jangan-jangan sholatnya belum sebenar-benarnya sholat sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sampai dalam hadis sahih ketika ada salah satu jamaah dia sholat katingali ke Rasul, hei manusia irji fa innaka lam tusalli, balik lagi sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. Sholat deui manehna teh geus beres sholat kedua kalina, irji fa innaka lam tusalli, balik lagi sholat lagi kamu. Ya Rasul, kenapa saya kok mesti sholat lagi? Irji, sholat lagi sampai yang ketiga kalinya, irji fa innaka lam tusalli, sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belum sholat. Akhirnya tidak lama, ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana sholat yang benar. Diajarkan Rasul. Inti daripada sholat tumaninah, ayat tumani nangtung, ayat tumani nah ruko tuman sujud diuk diantara tuman. Seluruh gerakan ada tumaninahnya, ayat tumaninah. Bahkan ayat rukun qauli, ayat rukun fi'li, ayat rukun qalbi. Bahkan dalam surah Al-Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala tasnadahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang namanya zikrullahi akbar, zikir yang paling agung, saur ulama ahli tafsir adalah sholat. Satu, dua, tiga. Yang sholat lu bener teh ibu salaki lamun balik teu mawa duit kira-kira seuri apa manyun sholat acan bener.
Lamun salaki ayeuna balik di pagawean pek salakina ayeuna misalkan teu mawa duit sapera-pera acan sakali deui salaki rek disambut dengan kasih sayang ataupun sebaliknya menoleh dengan begitu saja ngan saukur mere bujur ka salaki mere bujur leres dah benerkeun tah salatna buah-buah salatna can ecreuk ieu mah pan heueuh salaki balik di pagawean teh anguranna sambut sok tara caroge uwi di sawah atau napi di laut yang ala laut misalkan kalau di pelabuhan Ratu Cikaka Habibi Habibi ya nurul ain salaki coba disambut model gitu kira-kira bunga moal salaki bunga kan moal Ustaz pancana ngaran caroge abi malain Habibi ngaran teh Kang Udin ganti we Udin aya Kang Udin aya selamat datang Kang Udin ya Udin ya Udin ya nurul ain insyaallah Kang Udin pasti nyekal tarang urang cek Kang Udin tiras yang maneh kasurupan padahal mah nu jadi awewe mah nu jadi pamajikan hayang nyambut nu jadi salaki meh uih di pada melate bingah amar wata suta bungahan moal salaki mau disambut kurang dengan senyuman bungahan moal bila para suami pulang ya implikasi daripada sholat nu bener akhlaknya akan menjadi baik di hadapan suami salaki balik nanti pagawean langsung panitawaran menjadi salaki teh bade mamam heula bade memem heula kumaha cing tari cenah bantuan terus rausan mamam rausan memem maksudna nyung susu maksudna bade tara ngopi bade mamam heula bade memem heula awios mama wios bade tuang heula bade tumpak heula jadi katutuluyan wios Masya Allah eta awewe nu solehah man aya deui lalakina keturunan Firaun jiga nanti ieu salakina aweuna cara istrina nawisan teh bade mamam heula bade memem heula lah sakalian mah dipaketkeun mama mau ongkoh memem ongkoh ibah ongkoh gampang bu lamun boga salaki keturunan Firaun model kitu mah meuli we jolang atuh Kang Parabot jolang ayeuna golerkeun eusian cai nyokot sanggut dina jero mejikom aurkeun kana jero cai keun kemae da turunan Manila sinadahara juga Manila meni hayang sapaket atuh da Allahumma shalli ala Muhammad wasallim wasalam ada di dalam ayat wasalim ayat wasalam mana lu benar itu ya Allah jadi ibu-ibu Allahumma sholli ala Muhammad di dia wasalam di dia wasalim bisa ngabingungkan ui tong bingung karunya yang kayak imam maca al-qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr mana itu nyalahkan di tukang belenggu tuh cik imam tidak asati ya diulang deh inna zanau fi lailatul qadr di dia deh nu bener tia di dia tua di dia tia aduh paur ayat tol di borong ku imam berbodoh mah inna zanau fi lailatul qadr cilaka makanya guru masantrennya neng hidup al hidayah Wakil Pak Ustadz pasantren sing maju di ditu Kang Ajengan Ahmadi Darul Muballigin amin santrina nembe salitnya biaya 400 santri alhamdulillah dikurangi 370 tinggal sabaraha urang deui jadi hati mending serikat anu kerudung hidung teganya doakeun sing ramahan amin ya Allah ya rabbal alhamdulillah sing barokah we pasantren teh sing barok maka Pak Ustaz datang ka dieu teh hoyong silaturahmi sanes sayang aos sanes da di dieu tempatna majlisna ilmu mah di dieu ahli ilmu hungkul da teu tiasa ngaosnya Pak Ustaz mah dongkap ka dieu tepi teh hoyong neangan amplop sana ngomong amplop saha nyeri hate amplop we emang ngawing mau balik matre tong di amplop buing mah teu butuh yang penting langsung transfer we wing hayang amal naon cenah Pak Ustaz amal silaturahmi man sarrahu ayyub sadalahu fi rizqi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimah sasaja manu hayang dipanjang berarti kan sabaraha ribu tahun ibu hayang sabaraha tahun hayang 200 tahun hayang didoakeun sing 200 tahun amin
baturin separah ibu-ibu di dia sorangan si kakak tua dia. Luka dua diluaskan rezeki. Saya ingin dijembarkan rezeki mentak silaturahmi ka dieu mentak can datang can calik oge subhanallah. Alhamdulillah cucur geus disuguhkeun. Alhamdulillah. Nuhun ajengan Ahmadi nuhun kasepuhan subhanallah. Cucur aya kue ali aya cawo aya ngucur dina ceuli aya wae. Mudah-mudahan anu sedekah sing barokah sadayana hartana. Amin ya Allah ya rabbal. Tong sieun ayeuna berkurang mana qasomalun min sadaqatin bal yazdad. Harta yang disedekahkan untuk syiar agama Islam, agama Allah, maka bal yazdad akan terus bertambah dan bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salih deh ibu-ibu benarkan salat. Ustaz jana salat anu khusyuknya seperti tadi gambaran anak ulama terus memberikan ayana salah satu tips manhaj metode. Bahkan aya deui dina Fathul Mu'in geuninnya masyaallah ieu ulama meningatkeun lamun urang keur salat wayahna tinggalkeun perkara-perkara nu dimakruhkeun. Teu saeutik loba jelema migawe salat tapi kaayaan salatna makruh. Kumaha cenah salatna dina kaayaan ayeuna hukuman makruh para jamaah rahimakumullah salatna bari nahan hitut. Sok aya teh salat nahan hitut. Mun arek hitut we heula. Ulah ieu mah Allahu Akbar. Aduh, cerek mah salatna cerek mah. Ieu rada ngeunahna teh kan pas rukuna. Dut. Panai di dieu mah rada harares ya. Nah, ya suwe entutkeun heula, entutkeun entut soal. Sehat di dalam itu teh. Ulah ieu mah salat mengajarkan nilai-nilai sehat. Tapi kemudian kenapa orang nahan hitut? Maka aku naon ayeuna dina salat makruh nahan hitut berdasarkan penelitian karena memang itulah pendidikan nilai-nilai aktualisasi salat dalam kehidupan. Salat itu bukan menyakitkan tapi salat menyehatkan. Jalma nu biasana ayeuna para jamaah takbir model kieu maka sesungguhnya urat-uratnya akan kemudian lancar. Kemudian darah-darah nu aya dina panangan bakal lancar. Ya, kemudian ketika ruku ieu teh ruku salasa wiosna hikmah daripada sholat itu menyehatkan akan menyebabkan kita dihindarkan daripada yang namanya penyakit wasir. Nu boga penyakit wasir sing sering ngalaksanakeun ruku. Coba bayangkan 17 rakaat 5 waktu eta teh nu wajib can tahajudna osok tahajud osok tara sehat eta teh kieu menghilangkan penyakit wasir. Kemudian ketika sujud, barang siapa yang punya keluhan darah tinggi, berdasarkan Profesor Dr. Sudi mengatakan khasiat manfaat sholat dari aspek kesehatan adalah untuk menghilangkan penyakit yang namanya darah tinggi. Yang namanya darah di otak tidak akan membeku ketika kita sujud, apalagi sujudnya dalam keadaan lama. Darah yang ada di otak akan mencair, mengalir ke berbagai saluran-saluran yang sudah memang tersedia. Ini luar biasa. Eta teh salat menurut aspek kesehatan. Apalagi bangun di keningan malam. Man shalla raka'ataini fi jawfil lail qudiyat hajatuh. Sajalma anu mudawamah hudang penting. Ayo bangun. Nah, gitu. Udangkeun salaki tahajud babarengan. Insyaallah bakal sukses. Hese cenah Ustaz salat tahajud udangna gampang aya carana. Tilu carana neng lamun hayang urang salat tahajud ujang. Naon cenah carana? Kahiji nyaeta siapkeun niat. Abdi hoyong hudang jam 2 peuting. Jam setengah 3 hayang tahajud. Niat. Yang kedua nu kadua siapkeun alarm dae nama gampang. Nu katilu memeh sare nginum cai sagalon. Kira-kira jam 2 hudang moal. Hudang moal. Rek naon? Geus kieu. Bah surip deui wae. Tidur lagi. Biasakan sholat tahajud. Insya sieun kana ku Allah, sieun kana ku bangsa. Sieun ku bangsa. Sieun kana ku Allah, sieun ku bangsa. Benar. Tapi geuning dihudangkeun ku Allah teh hudang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman
insyaallah hirup akan tambah berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasul tulami ini salah satu hikmah perjalanan Isra Mi'raj Rasul. Rasul tulami ningali ayat golongan manusia yang sedang nuju ngojai di sungai darah. Kumacana tuh berarti ya? Tama jika ini diperkosa. Memilitina tulung kadieu nama tuluy dageuna diperkosa ku 7 orang budak orang 5an mapae dipariksa ku sabab keracunan susu yang sudah basi. Nu 2 orang ditewak ku polisi. Kenapa kamu merkosa nenek-nenek? Apa jawabannya? Yang penting rasanya bung gelos ya. Amit. Naudzubillah. Tolong. Dia minta tolong. Dina kayan ngocai dina sungai darah, dilempari kelikir-kelikir yang berasal dari neraka jahanam. Rasul sampai bersedih itu marus ke malaikat Jibril. Ya Jibril, man hum ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Hum alladzina ya'kuluna riba. Mereka adalah golongan jalma-jalma kir waktu di alam dunia resep ngadahar harta riba. Nah uzuk sok aya di dia rentenir sok aya wae kemis bari nangtung ibu-ibu saya berjanji. Nah make bat sareuri jiga rumasa. Ya Allah. Hati-hati. Harta kita tidak akan pernah berkah, justru akan musnah dan hancur lamun harta orang dibarengan dengan cara yang haram, memakan harta yang riba. Nauzubillah sumanahu. Mudah-mudahan menu hadir kabeh sing dibabarikan milik rezekina ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal Allahumma